Sanjaya garang asli na soma Kela na Jawa na pedang dewa Guru na abah raksa jaga Tembeang sora tanpa lupa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun para mitra kaum dangu baraya tepas Sunda di mana bae ayana wilujeng wengi wilujeng patepang dangu deui sareng akinya. Saparantosna sababaraha dinten aya saminggona pangintennya kita madar dongeng margi naskah nembean rengse di serat pamirsa di sela-sela kasibukan aki boh kasab boh kewajiban minangka pangurus koperasi merah putih janten akina rada sibuknya kangge ngadamel naskahna mugia tiasa ngamaklum. Tapi sanaos kitu tetep aya aki nyempetkeun kangge neraskeun hanca oge neraskeun nyalin deui atanapi ngadamel deui nya naskah dongeng Sanjaya. Pamirsa sadayana kumaha daramang sadayana alhamdulillah upami daramang manya mugi-mugi wae sadayana aya dina ginanjar kawilujengan sehat lahir sinareng batin. Jembar manahna gampil rizkina oge tebih tina balaina amin amin ya robbal alamin. Urang ngeureuyeun deui pamirsa neraskeun hanca dongeng lalampahan Sanjaya Galunggung Si Jawara Pedang Dewa dina jejer carios Ratu Candana Sutra. Waina nincak bagian ke-37 kumaha rasan ieu lalakon urang Bandungan wae sasarengan sakedap deui ulah hilap kangge nu nembean manco nembean ngadangukeun. Mangga di subscribe wae nya di toel tombol loncengna supaya saya notifikasi upami akin raskeun hanca dongeng. Atur nuhun kasadayanan nu parantos subscribe, like, komen, oge nge-share dongeng-dongeng aki. Mugi-mugi sadayana dina ginanjar kawilujengan urang sasarengan ngareuah seni dongeng Sunda supaya seni dongeng Sunda tetep aya, tetep ramai, tetep nanjir, tetep waluya di negeri nyalira. Waluya dongeng Sunda, waluya ki Sunda parsamakna saur bajigur sareng awugna mangga kaparayun sadayana prung Nyai nempo aya anu gerak dina rungkunan cek angin bikang nyaritana rada ngaharewas. Akang ge sarua nempo bayangan biru walon Sanjaya. Lamun kitu aya anu nalingakeun ka urang cek angin bikang deui. Nah jalma jahat kitu nya. Teu apal tapi Nyai rek maksa manehna sangka nemongkeun dirina. Angin bikang gancang ngalepas tenggelan jarak jauhna ka arah ngilesna bayangan biru hiup wut saranggeum angin tarikna tius wus brus ceger dorok-dorok kubrag rungkunan mawur hiji tangkal kai rubuh tapi tayasa saha di eta tempat eueuh jalma anu kaluar kayaan simpe. Ulah dipadulian teuing Nyai leuwih hade urang gancang ini pikeun nyalametkeun heulang samudra cek Sanjaya sanggeus sakadapan taya anu nyarita. Kumaha lamun akang disimpan bae dina belahan dada Nyai cek angin bikang. Ulah kitu Nyai kekayaanana jadi beda kawasarita akang disumputkeun dina jero kutangna lantang suri. Eueuh deui tempat nu aman
pikeun nyumputkeun diri akang. Kajaba dina belahan dada Nyai. Nyai teh rek ngagunakeun gerakan gancang lamun engke bayangan biru tadi narajang ka urang. Tangtuna Nyai kudu nyieun gerakan leuwih cepet deui. Akang bakal macelang lamun diuk dina tak-tak Nyai atuh. Sanggeus rada lila cicing akhirna Sanjaya atuh nyarita deui. Heuga tuh. Akang satuju, tapi awas lamun hate Nyai deg-degan atau getih Nyai surser ulah nyalahkeun akangnya. Asal akang teu bangor. Nyai bisa nahan gairah Nyai, awas lamun akang bangor. Ku Nyai bakal dipicen ka rurungkunan sangkan diteureuy ku oray kadut. Sanjaya ukur seuri leutik tuluy angin bika ngasupkeun Sanjaya kana belahan dadana anu montok. Aduh, geuning eungap Nyi. Sanjaya ngagero. Tahan sakedeung mah, ngelok atuh Kang ulah nolol kitu. Sanjaya ngalelepkeun sirahna teu lila nolol deui. Kesang Nyai geuning asin. Kurang ajar Kang mah, atuh ulah diasaan. Angin bikang gancang neken sirah Sanjaya. Sangkan ngalelep keur kitu, wus bayangan biru teh ngaliwat deui ka ti arah belah kenca meuntas ka katuhu. Angin bikang api-api teu nempo. Ngahaja mancing sangkan si bayangan biru keluar pikeun narajang dirina. Tapi teu disangka nu datang dua serangan tiara hareup. Dua bayangan ngeblesat bari langsung narajang ka arah angin bikang. Angin bikang gentak ngadorongkeun dua leungeunna, wut-wut, duk-duk, celang-celang. Dua orang mental ka tukang tuluy tibanting labu. Tapi sigana dua orang eta teu ngarasakeun nyeri. Duana nagerikat ngajenggelek hudang deui tuluy narajang ku tenggelan jarak jauhna sewang-sewangan. Gelombang angin panasnya merkara angin bikang gancang ngagenjotkeun dua sukuna blesat awakna ngablesat ka luhur. Bari ngalayang di luhur angin bikang gancang malas narajang. Dua curug kenca katuhuna ngagentak blesat. Dua sinar bodas perak ngablesat narajang ka dua jalma. Gerakan sinar bodas perak narajang ka dua jalma anu nyatana mah dua urang wanoja geulis. Anu bukna ponok jeung make ikat lawan koneng sarta lawan beureu. Nyatana dua wanoja geulis eta mibanda gerakan anu gesit. Dua sinar bodas perak panarajang nangin bikang disingkahan ku jalan ngagejleng ke belah kenca jeung belah katuhu. Duar taneuh jeung jejukutan mawur. Aseup hideung ngelun sawaktu sinar bodas perak panarajang angin bikang ngahancap pisan kana taneuh urut nangtungna dua wanoja geulis. Taneuh nyeblok ngaliang ka wasumur. Angin bikang turun kedua sukuna, sikepna sayaga, tapi teu miheulaan narajang sabab perlu tumanya heula ka dua wanoja eta sangkan teu kajadian salah paham. Dua wanoja nu rata-rata umurna 22 tahun sarua nahan seranganana. Saha ranjeun teh? Kunaon ranjeun narajang ka kuring? Ceuk angin bikang bari panonna gular-gilar ngabagi teuteup ka dua wanoja nu aya di hareupeunana. Wanoja diiket lawan koneng sarta make rompi warna coklat ngorang ngawalon. Anjeun geus nasa jalma kami. Bari leungeunna nunjuk ka layonna lantang suri anu aya didinya teu jauh. Oh, jadi anjeun teh urang selat bangkatnya. Bener, anjeun kudu tanggung jawab sabab geus ngaleungitkeun nyawa batur kami. Nu ngawalon anu jadi rompi sarta diikat lawan beureu. Lain kuring anu nadasana tapi lamun aranjeun rek nuntut teu nanaon tuntut bae kuring. Tembal angin bikang teuneng ludeung. Dina kayan kitu teu disangka-sangka datang serangan. Di satu kangeunana angin bikang,
Angin bikang ngarasakeun tonggongna kawas disuruduk ku mending edan sabab kakenaan ku tenggelan jarak jauh anu wujudna sinar biru. Wut ceger! Angin bikang ngagoak awakna macang ka hareup sedangkeun Sanjaya anu aya dina belahan dadana milu mental kaclengkeun kaluar. Aduh, tulung! Sanjaya ngagero ngarasa sieun sabab dina kaayaan seuletik eta manehna teu boga kawani jeung kakuatan pikeun ngalawan naon bae oge. Awak Sanjaya anu keur ngalayang disambar ku anu jadi rompi coklat. Hutep sakicep ge. Awak Sanjaya geus aya dina ceklana si Wanoja di rompi coklat. Angin bikang anu labuh nyuksruk ngarasakeun sakujur awakna kawas digerihan ku hinis. Nya perih, nya panas, kulit badana anu koneng umyang teh rubah jadi beureum tararotol. Angin bikang gancang ngalirkeun hawa tiis kana sakujur awakna. Sakuat tanaga manehna ngarayap ngadeuketan tangkal kai sangkan manehna bisa muntang pikeun hudang. Jalma leutik ieu ciri-cirina kawas Jawara Pedang Dewa, ceuk si Wanoja di rompi coklat. Lepaskeun kuring, lepaskeun. Ceuk Sanjaya bari babadu hayang lepas tapi Wanoja di rompi coklat kalah leuwih pageuh nyakelan awak Sanjaya tepi ka Sanjaya ngarasa hese pikeun ambekan. Buah-buah manehna teh Jawara Pedang Dewa, ceuk Wanoja di rompi beureum. Sigana lantang suri geus hasil ngalumpuhkeun Jawara Pedang Dewa ngagunakeun aji Sirutraga. Tapi Jawara Pedang Dewa direbut ku awewe di baju hideung itu ku jalanan dasa lantang suri. Dewi Sulam, alungkeun eta jalma leutik, ceuk awewe di jubah kulau. Awewe di jubah kulau eta anu bieuna rajang angin bikang ku sinar biruna. Eta awewe umurna leuwih kolot dibandingkeun dua Wanoja anu sejena. Si Wanoja di rompi coklat anu disebut Dewi Sulam. Harita langsung ngalungkeun Sanjaya ke arah si jubah kulau dina gerakan anu gesit. Sanjaya langsung disangap ku leungeun kencana. Hiuk, tep. Aduh. Sanjaya aduh-aduhan sabab cangkengna karasa asa potong, nyeri. Sawaktu ditewak ku leungeunna si jubah kulau. Lepaskeun manehna, ulah ngaganggu manehna, lamun aranjeun hayang salamet. Ceuk angin bikang bari nahan rasa nyeri dina sakujur badana. Ucapan angin bikang kitu teh diseungseurikeun ku Wanoja di jubah kulau sabab manehna apa? Yen angin bikang kayanana geus lemah akibat tina hanteman sinar biruna tadi. Pamirsa sadayana ulah hilap ieu dongeng teh dialpukahan ku afiliasi ti Shopee. Sakur kanca wargi baraya dongeng Sunda di mana bae ayana anu resep gulah galeuh di aplikasi atawa napi di Shopee nya. Mangga gulah galeuh barangna kaperyogianna tiasa ngalangkungan produk nu aya di dongeng Aki. Kumaha cenah Ki carana kantun klik wae salah sawios produk nu aya di dongeng Aki boh anu di link deskripsi atawa napi anu di seratan produk eta. Bade buku dongeng Sunda, bade ikat, bade kaos, bade naon bae klik salah sawiosna. Sanes ieu nya sanes diwajibkeun meser produk nu aya tapi na eta mah jalan kanggo lebet ke aplikasi Shopee. Klik salah sawios produk tos lebet ke aplikasi Shopee mah pamirsa sadayana bebas bade gulah galeuh naon bae oge asa ngalangkungan produk anu aya di dongeng Aki.
Tos lebat ka Sopi mah mangga bade ngagaleuh topi, bade ngagaleuh rantangnya, gelas teu langkung keperyogian pamiarsa sadayana. Baranggaleuh ngalang di Shopee ngalangkungan produk nu aya di dongeng Aki sami sareng ngabantos kana kamajengan ieu channel. Hatur nuhun parantos balanja oge nu tos parantos ngarojong nya. Urang keur yeuh deui dongengna. Dewi Sulam jeung anjeun Rumaksi ancurkeun awewe liar eta. Kuring rek mawa ieu jalma leutik ka karaton. Asana bener, ieu jalma nu katelah Jawara Pedang Dewa Sanjaya Galunggung. Anu salila ieu teh ditutungguan ku Nyai Ratu. Rumaksi nu make rompi jeung iket warna beureum ngagero. Gancang indit ngahadap Nyai Ratu, kami nu bakal meresan awewe Islam ieu acek galih pinang. Angin bikang gancang ngerahkeun tenagana sawaktu nempo galih pinang ngolebat mawa Sanjaya. Reka mana anjeun lepaskeun manehna. Kolewat nyatana angin bikang masih mampu ngolebat gancang udah galih pinang. Tapi Rumaksi teu cicingeun, manehna oge ngablesat lir kilat ngahadang angin bikang bari langsung narajang wut peledak. Angin bikang jeung Rumaksi bareng maceleng ka tukang. Lamun angin bikang labuh nang karak bengkang bari teu bisa langsung hudang deui, sedangkeun Rumaksi mah sanggeusna tiga debut labuh teh langsung ngajenggelek nangtung deui kawas teu ngarasakeun nanaon. Ngadadak kadenge sora jumeritna galih pinang. Dewi Sulam jeung Rumaksi bareng ngarenjag reuas tuluy gancang malik neuteup ka arah galih pinang. Awakna galih pinang meceleng ngalayang ka luhur dina kaayaan geus getihan. Awakna galih pinang ragrag ngakubrag teu jauh di tempat labuhna angin bikang. Kalayong kedebut. Angin bikang bisa nempo jelas lamun dadana galih pinang kawas anu kasabet ku pedang anu seukeut pisan. Tatu tapak guratanana katempo jero jeung manjang. Ti mimiti tak-tak belah kenca tepi ka cangkeng belah katuhu. Tapi leungeun galih pinang geus henteu nyekelan deui Sanjaya. Aduh. Galih pinang satekah pola hayang hudang sanajan bari muringis. Nempo kayan kitu angin bikang ngerahkeun sesa tanagana pikeun nyabut pedangna seret saterusna pedang dibabadkeun ka hareup hiuk wut bret cas kurutu. Galih pinang langsung ngacoprak dina kayan beheungna pegat sapat dibabad ku pedangna angin bikang. Nempo eta kajadian, Dewi Sulam jeung Rumaksi ngajerit leuwas. Tuluy nyentak ka angin bikang. Awewe bejat sia, rasakeun wawales ti kuring. Hiat! Dasar Islam kurang ajar. Hiat! Dewi Sulam ngagentakeun dampal leungeun katuhuna. Ngirimkeun hiji tenggelan sakti mangrupa sinar biru caang anu wujudna kawas bal beklen. Anu harita ngablesat ka arah angin bikang. Bareng jeung eta Rumaksi nyabut pedangna. Tuluy ngagajleng maju bari ngaheumbatkeun pedangna kawas nu hayang meulah awakna angin bikang. Dina kayan kitu, ngadadak awak Rumaksi anu keur ngalayang di luhur. Bari ngangkat pedangna kadorong ka sisi kawas anu diteumbrak ku hiji kakuatan anu teu katempo. Atuh Rumaksi jadi neumbrag kana sinar biru tenggelana Dewi Sulam. Puceget buar. Rumaksi,
Dewi Sulam ngagero sakuat tanaga nempo tenggelan sinar biruna jadi ngahanca baturna sorangan. Awakna Rumaksi hancur paberencai. Paburisat jadi potongan-potongan daging laletik anu sawareh nararempel kana batang tanggal kai. Potongan ramona ragrag pisan dihareupeun angin bikang. Bener-bener pika keungeun serta pika getireun korban tina sinar biruna Dewi Sulam. Dina kayan bingung neangan jasad baturna anu teu bisa dibawa pikeun mulang. Dewi Sulam cerik pinuh ku rasa kaduhu. Manehna bingung teu nyaho kudu ngalakukeun naon. Hamarahna ukur bisa nyieun dadana eungap jeung jadi murubut cimata. Akhirna mah wana jadi rompi coklat sarta diikat lawan koneng eta ninggalkeun eta patempatan ku sakali ngagentakeun sukuna. Wush, haseup saharita mulak. Ngabungkus awakna Dewi Sulam. Bareng jeung peraina haseup Dewi Sulam geus ngaleungit teu katampo deui jirimna. Dewi Sulam tadina marek narajang ka angin bikang tapi manehna nyaho yen aya jalma sejen anu mantuan angin bikang bari jeung rerencepan. Buktina bae teu pupuguh Rumaksi. Jadi maclang nemrag kana sinar biruna. Oge tadi teu pupugu. Galih pinang jol tatu, jol maclang. Bari geus tatu kawas anu disabat ku pedang musuh. Ku kituna atuh bari jeung teu puguh rasa oge Dewi Sulam teh jadi mutuskeun pikeun gancang ingkah ti eta tempat. Angin bikang neuteub sesa haseup. Manehna yakin lamun Dewi Sulam geus eueuh ti eta tempat. Manehna oge yakin yen Dewi Sulam mulang ka karaton Selat Bangkat pikeun ngahadap ka ratuna. Pikeun ngalaporkeun kajadian di eta tempat. Tapi angin bikang masih nyakelan pedangna. Manehna nguniang hudang bari sosolontodan ngalengkah pikeun neangan Sanjaya Galunggung. Kang Sanjaya, di mana Kang teh? Angin bikang gegarwan bari sorana rada peura. Eueuh jawaban oge teu kadengenan naon ukur sorang eresekna dangdaunan anu katebak ku angin. Angin bikang ngajanteng bari ngabatin. Aing yakin aya pihak sejen anu milu campur kana ieu urusan. Dina kayan kitu, ngadadak hiji bayangan beureum ngolebat datang ka eta tempat. Kolebat celeg. Saurang awewe tengah tuwuh di samping jangkung. Make kabaya beureum geus hadir di eta tempat. Leungeun kencana ngelek boboko sedangkan leungeun katuhna nyakla nyiru anu disuhun di laluhur sirahna. Ele eta si Nyai. Kunaon ieu ka mana si Kasep? Biasana teh babarengan wae bieu teh. Hehe deh. Aduh eta kunaon mani bareureum kitu kawas diseureud engang ning. Ieu mending ge ieu heula tah jajan awug heula ieu mumpung haneut keneh amis raos kareueut matak dedeun awug ibi mah tos kakoncara. Kawentar ka Jana Pria ieu tah ieu kukurawuna alias urap jagong sok raos geura. Gurih nikmat ieu. Pohara pamiarsanya. Kabujeng dongkap bisarwiti atuh ku kituna urang cokapkeun heula dongengna dugi ka dieu.
Pamirsa sadayana lelampahan Sanjaya Galunggung si Jawara Pedang Dewa dina lakon Ratu Candana Sutra bagian ke-37. Sakurang teureun heula dihaneleum sieum gesan sampereun, urang tunda heula dihanjuang siang gesan alaeun. Urang sampeur teuing ka di bagian anu salajengna. Pamirsa hatur nuhun pisan kana sadayana nya. Pangrojongna oge satya ngantosan satya ngarojongnya karena padaran-padaran aki hatur nuhun pisan. Insyaallah dikeureuh terasa naos barijeng uncal-uncalan ge pamirsa nya. Hatur nuhun ka sadayana moal bakal ngabsen akina ge. Magi nuju seur pisan kasibukan. Salam baktos we atunya ka sadayana, salam ka para mancomania di mana bae ayana. Mugi-mugi urang sadaya dipaparinan kesehatan teras tiasa patepang dangu deui sanaos kalangkungan udara. Akina amit mungkur heula sakitu heula anu kapihatur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios cagah hanca.